Kang Budi sareng Mang Junjun teh tadi teh aya perdebatan. Tah. Sabenerna teh naon? Sunda Pasundan. Naon bedana jeung hartina? Nah, kieu ya. Abdi mah lain ahli sajarahnya. Ngan ieu mah tina pangalaman we. Jeung naon anu kantos dibaca, jeung disimpulkeun rada bener gitu nya. Rada kaharti maksudna. Pasundan upami urang nalika kanu kecap heula di dinya teh aya huruf pa. Naon nu disebat pa? Pa teh kieu dongeng nama. Jadi sepuh urang kapungkur mah tos kagungan anu disebatna hirup hurip dina huruf nya eta sastra genre teh atanapi seseratan anjeunna seseratan semesta anu diaos ku sepuh urang anu sifatna teh sifat eta teh tapi tos dihurupkeun nya eta hana cara kada tos awala jeung sajabina. Masing-masing huruf atos kagungan makna nyalira-nyalira. Ha teh hirup misal teh na seuneu ca cahaya ra panon poe jeung sajabina. Nah, aya huruf pa di dinya. Pa ieu anu hartosna nyaeta alam tempat. Atanapi tempat ieu nu kadeuleu nu dohir cenah nu secara lahir katingali. Nu mawi sok disebat naon tadi salah sawias contona pamancingan. Tempat mancing, pamandian tempat mancing. Kecap ieu teh diangge dina nunjukkeun hiji tempat. Nu mawi pami Pasundaan gitu tah hiji tempat aya Sunda di dinya. Kantun ayeuna urang ari Sunda naon atuh gitunya. Tah aya hiji ajaran anu direpresentasikan dina tingkah pola manusia ngalangkungan budaya Sunda tadi. Nyaeta nu dimaksud urang wawuh ka dirina ti mana urang di mana urang ereka mana urang ajaran ieu teh sok disebatna Sundayana engke katawisna dina perilaku jalmi ieu nu mawi kadang kawis urang sok ningal aya dina ras ieu mah nya dina etnik si eta mah siga bule euy si eta mah Padang gitu si eta mah Batak gitu si eta mah Cina tapi Nyunda nya. Nah di mana orang bisa nyimpulkan yang anjeuna Nyunda tangtos tina perilakuna. Ari perilaku teh ujug-ujug atanapi aya nu ngajarkeun. Tangtos urang ningal nu kahiji mah nya ti sepuh urang tangtos nanya. Nah nu mawi upami Pasundaan nyaeta di mana tempat ajaran Sunda eta aya. Batasna kumaha? Nya sabatas di mana aya ajaran nu ngajarkeun cara-cara jalmi untuk berkelakuan baik. Janten sanes wilayah teritorial negara Pasundan mah luas pisan. Urang tiasa ngagali deui sababaraha contoh ideologi misalnya anu teh Eropa nya aya anu nu urang gambil kenal mah di Timur Tengah we nya Cina gitu. Contohna aya hiji kecap Jazirah Arab. Jadi di mana ideologi atau perilaku anu dianut ku urang Arab diangge ideologi eta ku bangsa-bangsa nu sanes wilayahna sok disebat jazirah sanes jajahannya nanging dugi ka mana atau napi pami tadi urang uih ka Pasundan mah sok disebat Tatar Sunda cenah nu ka dieu nama Tatar Sunda teh terdirina cenah tina taneuh jeung caina kumargi memang mung wilayah urang hungkul ayeuna mah disebatna Indonesia anu eusi tanah eusi nagarana teh nyaeta taneuh jeung cai batur mah taneuh hungkul gitu tah ari di urang mah aya taneuh aya cai maritim teh cek batur mah budaya Poseidon cenah tah eta teh aya dewa caina gitu nya muncak dongeng batur. Nah nu wawi pami napak jagat Pasundan teh sami sareng urang keur nyukcruk hiji tempat lakon anu ngajarkeun kebaikan tadi atau perilaku anu sae. Nu mawi mun napak jagat Pasundan kudu bari bener. Pasundan, teras aya oge parahyangan. Aya parahyangan naon? Tah, kieu upami urang nalika kanu kecap nu tadi, pa teh tos jelas tempat. Aira teh nyaeta inti. Ari nu disebat inti teh dina bumi mah sok urang nyebatna panon poe. Panon poe teh sumber tina energi gitu nya, sumberna intina. Matahari bersinar, bulan bercahaya. Ari bulan mah henteu bersinar. Nu bersinar nama panon poe. Mun panon poe pareum. Jadi nu dimaksud cahaya mah pantulan mah enten kitu nya gerang langkung. Tah, ayeuna parahyang. Jadi aya hiji kagelaran anu disebat kangge jalmi-jalmi anu atos diajar kana ilmu kasamestaan. Osok dipaparin gelarna teh
Hyang. Aya Rahyang Kancana, Rahyang Bangga, Rahyang Bulung, Rahyang. Kadieu nama Rahadian, cenah Rahaden, Raden jeung sajabina. Aya perubahan mohon rakean. Tapi eta asal kecapna tina Ra sareng Hyang. Hyang teh hiji energi nu ageng atanapi sesebatan kangge Sang Pencipta zaman eta. Nu mawi pami Ra Hyang jalmi-jalmi anu parantos ngartos kana energi kahirupan semesta atanapi tos apal ka anjeuna kirang langkung kitu. Tempatna di mana? Nya eta Pak Ra Hyang tempatna teh. Anu wewengkon nama salares nama engke dikenal dengan aya Walungan Cimanuk sareng Citarum batasna teh. Citarum masih disebatna Banjar Pataruman, pami Cimanuk Banjar Mataruman. Atanapi wilayah ieu sok disebat Mataruman atanapi Mataram kuno ceuk sajarah mah. Ceunah kitu janten benten tadi sareng tapi Pasundan ayeuna eta. nah masih keneh netes tah nya ka urang-urang misalkeun eta. Ya. Eta teh Parahyangna teh tempat na mah. Tah, upami urang nalika urang ninggal ka batur we nya. Di Batur aya hiji tempat contohna di India aya nu namina Rishikesh. Rishikesh teh ieu hiji tempat para resi. Mun Mang Jujun kagungan kasempatan Mang Prima ka ditu ka Rishikesh urang teh ningali di handapeun tangkal. Aya nu di guha jalma we keur tarapa. Aya nu tos 7 sasih, 3 sasih, 2 sasih, 2 tahun. Tempat apa we? Tempat para resi. Nah kitu oge Parahyang. Di Parahyang ieu hiji jalmi nu tos sanes karesian deui gitu nya. Tiasa disebat tempat wilayah jalmi-jalmi kempelana jalmi-jalmi anu tos tiasa nyarioskeun nilai-nilai bijak. Tah nilai-nilai ieu lah engke nu dilakonkeun ku urang-urang sadaya. Gitu. Janten upami teh mah tadi aya naon pertarosana apakah Parahyangan ieu teh aya batasna nya tangtos ari batasna mah kumargi kapungkurna aya hiji gunung nu jangkung anu nyaketkeun urang sareng anjeunna. Nah eta wilayahna saur ahli geologi mah cenah wilayahna teh di urang nu disebat Ring of Fire teh. Tah eta wilayahna Jawa bagian kulon. Kapungkur teh kan Ya. Indonesia teh Mohon. kaya akan anugerah alamnya. Mohon. Ya. Datang para pedagang Timur Ya. Tengah, Ya. bahkan dari Cina. Ya. Nah, kan budaya tertua tuh kalau nggak salah teh dari Cina ya. Cina, Ada hubungannya nggak budaya Cina dengan budaya kita? Ya. Oke, aya hiji catatan hartosna pada saat ada ekspansi tangtos anjeunna sumping ka wilayah urang. Upami urang ngobrol ke budaya Cina, itu abad 2 mereka sudah ada di wilayah Kalimantan, di Samba sudah ada dan sagulung sagalang we hirupna. Kalau kita lihat perjalanan kita lihat catatannya Maceng Ho nya, tina bukuna nu disebat Ying Yai Senglan, ieu nu nyeratna Mahuan namina tahun 1413. Anjeunna sumping ka dieu masyarakat anu rasna Tionghoa ge tos aya di pantai utara tos aya. Janten sanes-sanes enggal dan hidup berdampingan. Lalu kenapa kita tiba-tiba merasa beda dengan mereka? Cek urang mah eta ya strategi politik nu nyieun urang jadi teresep ka manehna. Nu asa urang leuwih si itu goreng, si itu leuwih alus, itu ego yang dimainkan oleh sebuah strategi. Tapi upami tadi aya kakaitanna teh pasti ada. Hubungannya ada sampai ke kalimat dan kata juga ada. Aya nu nyambung. Ada, apalagi pada saat kita tahu kalau kita teksnya itu budaya, tiba-tiba ada budaya Islam juga masuk, tentunya peran-peran mereka juga sangat di kita ya. Anu disebat tradisi tadi naon, budaya tadi naon atuh Kang, misalnya kieu. Upami urang ngangge acuknya tah jiga ieu. Eueuh kerahan. Ye. Pangsi cek orang Sunda teh hideung. Lamun bodas naon cenah. Eta mah baju koko cenah. Nah disebut baju koko. Mun dan nu ngangena itu. Aranjeunna kapungkur ngangge acuk eta. Kitu oge krepusna nu di dieu kitu nya. Sami eta oge. Itu hanya sebuah satu budaya yang masih tersimpan, masih banyak seueur keneh dari simbol-simbol kunaon di urang tiba-tiba aya naga ejeung rakna gitu nya anu aya dina gambar dina goong tadi lajeng oge di aranjeunna aya simbol naga ngudag-ngudag panon poe sami eta teh ngajelaskeun tentang statement mengenai bersatunya sebuah energi antara naga jeung ra da satona mah eueuh nu kitu nepi naga teh teu aya. Eueuh eta komodo ge disebut naga lain eueuh jang-jangan angere komodo gitu. Jadi eta mah lebih ke penyimbolan atanapi naon dipersonifikasikeun kana wujud eta sato panjang aya sukuan bari jeung aya jang-jangan. Aya satona teu aya. Kayak sekedap aya anu di ditu nu di Tasik Kampung Naga teh. Eta mah sanes sato eta mah. Oh, Sanes sato.
upami ayana kampung naga kunaon atuh naga ngaranna. Nah nagana dibaca ku kecap sastra jendra tadina teh seuneu ga teh naon kawasa anu disebat seuneu kawasa teh yen di dinya aya hiji kahirupan. Tak kahirupan ieu bakal leuwih sampurna lamun ngahiji jeung energi anjeunna anu sabener-benerna. Tah si kampung naga eta teh naon nu ditetayanganna kumaranehna? Ra tangtosna. Ya. Urang tadi tuh sambil Pasundan ngobrolkeun parahiangan. Tah ari zaman baheula mah kan pasti katelahna teh aya nu namina kerajaan. Da kapungkur mah teu acan aya republik. Teu acan aya presiden, menteri, politik dan lain-lain duka oge nya taena urang taroskeun ka Kang Budi. Ari kapungkur aya kerajaan teu di Pasundan upami aya naon hungkul. Ya. Tah, ieu teh nu sok jantan konflik dina perdebatan jalminya. Tapi urang cuk curug heula. Yen tina urang teh kagungan kalaider atanapi kalender, hitungan waktu. Ti zaman nol saka teh tahun 78 Masehi. Bangsa ieu teh disebatna Salaka Nagara. Teras dugi tahun 300-an nya, 300 langkung. 300-an disebatna Taruma Nagara. 600-an disebatna Cupu Nagara atanapi Punta Nagara. 800-an disebatna Banjaran Nagara. 1200-an disebatna Pajajaran Nagara. Dugi ka 1578. Nah, tidinya kosong cenah nya. Cenah dijajah Walanda, cenah cek sejarahna. Terus namanya ya 1945 NKRI. Painten gitunya eta perjalanan heula. Nah, ti awal namina oge tos aya nagara. Salaka Nagara, Taruma Nagara, Pajajaran Nagara, nagara. Ya. Hartosna aya hiji tatanan. Mung apakah nagara teh hartosna teh negara atau yang dimaksud zaman sekarang state atau bukan? Nagara uwihkeun deui karena cara membaca bahasa lama lewat sastra jendra. Na teh seuneu, ga teh kawasa atau nafsu kawasa supaya bisa ngahiji jeung energina. Energina teh atau puseurna yang disebut ra. Ra itu matahari. Maka nagara itu pertemuan antara nafsu manusia di dunia ngahiji nya manunggal jeung ra'na jeung energi yang sebenarnya. Makanya suka disimbolkan oleh budaya-budaya lain aya naga ngudag-ngudag panon poe. Naga ngudag-ngudag panon poe. Mun di urang atuh dina goongnya aya naga, aya ra'na gitu nya. Selalu ada simbol naga itu. Apakah binatang naga itu aya? Eueuh eta mah gambaran atau personifikasi atau silib siloka cek urang mah disilokakeun karena satu eta. Ya. Maka dari situ muncul sebuah tatanan kahirupan anu sok disebat aya karamaan, karatuan, karesian. Karamaan sok disilibkeun jadi karamat, karatuan sok disilibkeun jadi karaton, karesian nyaeta karasen. Mereka punya tugasnya masing-masing. Aya rama, aya ratu, aya resi. Terus pertarosanna ari raja di mana? Tah, ari dina naskah urang, naskah sepuh. Pernah teu aya urang maca aya raja. Teu aya ge ratu. Ratu Sunda, cenah ratu naon. Seorang pemimpin itu dia memimpin di sebuah karatuan. Tapi pada saat konsep-konsep di kingdom asing itu masuk ke Indonesia, maka kita memahami bahwa nu ngaranna kingdom teh aya raja. Nah, gitu ya. Raja boga pamajikan. Disebutnya queen. Kalau di mereka itu king dan queen. Kalau di kita ratu. Ratu teh awewe bukan. Ada pemahaman bahwa ratu itu sebagai penjaga rumah feminin ya. Kan aya rama, aya ratu, aya resi. Rama manileina, ratu mah nu ngajagana, resi mah anakna atau nu ngajarkeun ajaranna. Gitu ya, segitu dulu. Jadi pemahaman bahwa kerajaan setelah kita mengadopsi pemahaman luar. Kalau raja aya ratuna, queen. Tapi kalau di kita pemimpinna saha? Ratu. Dan nu dipimpin ge karaton, karatuan. Da eueuh karajaan. Coba aja dibuka naskah lama. Ya, adanya Ratu Sunda cenah. Kalau ke naskah-naskah berikutnya ke sini baru kita menemukan raja. Tapi tidak bisa disamaratakan zaman tiba heula aya karajaan. Naon bedana atuh jeung nagara. Contoh begini. Kerajaan Pajajaran Nagara. Ongkoh nagara tapi kerajaan itu kumaha.
kerajaan taruma nagara. Ongko nagara tapi kerajaan itu kumaha. Ya. Puguhnya, Nah, makanya para akademisi ini bukan hak saya untuk ngomong sebenarnya. Alangkah baiknya untuk bisa memecahkan kodifikasi-kodifikasi lama sehingga ada pemahaman baru, pencerahan baru terhadap kita sebagai anak muda. Kang Bun, tapi nah bet aya dek aya kerajaan, aya keratuan atau naon lah. Ya. Berarti eta meureun identik jeung perang ari kitu mah. Betul, betul. Kieu. Ada sebuah tatanan dulu ya. Bahwa di dalam kehidupan manusia, jelma, kita jadi ngawang dulu ke belakang ya. Bahwa manusia itu ada yang disebut raga, ya, ada yang menghidupi dan ada rasa. Atau itu yang suka disebut ku orang Sunda mah tritangtu. Tilu katangtuan dina hiji kahirupan anu sampurna, aya raga, aya rasa, aya nu asupna, aya nu ngeusina atau nilai. Dan ini harus nunggal. Bayangkan kalau dia masuk ke diri kita, kanu raga, tapi tidak ada rasanya. Itu namanya nugelo. Da eueuh rasaan. Lamun manehna ngahiji jeung rasa, tapi eueuh ragana. Eta ngaranna jurig. Lamun raga ngahiji jeung rasana, tapi eueuh manehna, eta ngaranna mayit. Matakna jelma hirup mah kudu nunggal antara raga, rasa jeung resina. Nah, ini diaplikasikan di dalam hidup atau tatanan kenegaraan. Bahwa di sebuah negara itu harus ada nilainya dulu yang disepakati apa? Pancasila. Kayak kudu aya nu mimpin aja, presidennya, presiden. Kudu aya nu ngajarkeun Pancasila ieu ka masyarakatna, eta tugas narasi atau guru. Jadi disebut trias politika ya. Nah, seperti itu. Kehidupan itu akan seperti itu. Maka dari itu tadi cek Mang Jujun. Lamun ayeuna ratu, memang ratu mah tugasna eta. Dengan simbolnya nanti warna merah biasanya. Majapahit mengibarkan bendera merahnya, itu artinya ratu eta. Kalau putih itu resi. Menyerah. Bukan, kalau putih itu karesian. Kalau merah itu karatuan, kalau hitam itu karamaan. Sok marake baju hideung, biasana Parahiang di wilayah Parahiang gitunya. Pasti pupuhun nama hideung engke teh gitu. Nah, Lain dukun. Nya dukun upami nggak bisa. seorang gitu. Junjun mah naon tadi teh? Identikna sareng perang. Perang. Budaya Nya. itu kan salah sahiji Betul. naonnya naminanya kan kapungkur dari sejarah teh aya Ya. geuningan urang teh di sanes diserang siga dijajah Ya. itu Ya, bangsa-bangsa jadi- sanes. betul. Ai perang kan hubunganna jeung musuh cenah. Ya, aya Ongkos musuhna. Sunda mengajarkeun Tah, ka eta. ieu. Perilaku teh. Ya. Di dalam nilai filosofi Sunda di dalam konteks kanagaraan aya nu disebut urang mah teu sudi dijajah, komo ngajajah. Tah. Paham nggak maksudnya? Maksudnya begini, urang mah teu sudi dijajah, komo deui ngajajah. Artinya lamun urang dijajah, moal kagok dibeakeun dari teu sudi urang mah dijajah. Tapi ngajajah batur moal urang mah. Nah naonan gitu da urang mah geus boga tatanan kahirupan, geus boga wilayah, kecuali kalau ada orang yang ingin merebut wilayah kita. Saya pikir semua negara juga akan begitu. Bukan masalah ideologi Sunda hungkul. Di dalam sebuah tatanan negara yang punya ideologi agama apapun sekalipun, pada saat aya nu nyerang mah perang we anger. Ongkoh teu meunang nembak cenah. Anger aya nu nembak geuning di Irannya, di Irak. Padahal itu agamanya kuat. Ari Sunda teh memang budayanya asli masih terjaga sampai sekarang, ataukah memang budaya yang sudah kita jalankan ini, yang sedang kita jalankan, ada campur tangan ataupun memang ada inspirasi atau apapun itu, sentuhan-sentuhan dari budaya lain? Ya, pada saat sebuah ideologi untuk menuju kebaikan, tentunya prinsipnya bahwa orang itu nyunda atau budaya Sunda ya. Tapi bagaimana caranya untuk menuju kebaikan itu? Banyak di situ infiltrasi lewat budaya-budaya lain. Poinnya ini untuk mengajarkan kebaikan tuh dah. Iya, untuk mengajarkan kebaikan eta Sunda. Jangan diberikan pelat-pelat lain. Nanti takut ada perbedaan persepsi. Gitu ya. Ini ada budaya barat ya cenah. Budaya barat aya nu alus, aya nu goreng. Tah, ulah nu gorengna, nu alusna engkena pada saat dia melakukan sebuah perilaku yang baik, anggar we disebut nama nyuna. Sekarang begini, katanya banyak orang bule tidak beragama, katanya ya. Tiba-tiba di jalan tol itu aya ningali ada seekor rusa ketabrak. Eureun ditulungan eta rusa ka kiri. Si anjing ongkos teu beragama, tapi si eta melakukan tindakan-tindakan yang diajarkan di dalam kebaikan.
Jadi menurut saya di sini hanya menjadi teks saja. Pada saat agama ini menjadi teksnya teori dan perilaku. Jadi kalau Sunda itu sebetulnya dilihat dari perilakunya. Hakikatnya manusia itu selalu punya ego, hakikatnya. Tapi saya yakin satu saat manusia itu akan selalu mencari dari mana dirinya, untuk apa dia hidup, dan mau kemana dia perginya di dalam proses perjalanan hidup. Maka dari itu, bagaimana cara kita menghargai itu? Satu yang paling jelas sih, kita mencari referensi dulu mengenai budaya dari mana kita itu. Jadi bukan saya melebih-lebihkan Sunda ya, tidak. Semua yang punya budaya masing-masing juga, alangkah baiknya apabila mengenal lebih kepada dirinya. Atau ya itu kan kuncinya di dalam perilaku yang akan kita lakukan. Cek Islam man aropa nafsahu pakod aropa robah cetetah men agak ajangan aja sing saha-saha nu wawuh ka dirina tangtu wawuh ka debt kolektorna. Aduh. Tangtu wawuh ka anu di luhur ta eta. Ya. Pada saat kita mengenal diri, maka kita akan mengenal Tuhan. Kalau kita sudah mengenal diri, maka kita akan percaya diri. Lamun percaya diri teh sarua jeung percaya ka Gustina. Anda lihat kalau orang-orang yang percaya diri itu artinya dia sudah tidak ada benteng yang menutupi dia untuk berbuat sesuatu. Eta jelema percaya diri. Kalau dia sudah percaya diri, maka dia akan punya harga diri.